Tarik ulin kasih Marvin. Kamar pengajian ini ke Aris mau mobilan. Ih, kemana oi? Kasih Marvin dia Pin. Ya. Ih, gini mah bilang lu sih, saya sih nunyian. Ki Aris. Oh, orang kayak boga kali Aris nyen kasih bapak ya. Sugan bae bisa. Lah nyari, orang arek minta panyeunkeun mau bilang ke si bapak. Tuh gening kaling nasi bapak tina nyeun Pak, pangnyeunkeun mau bilang juga si Pari. Mau mobilan naon? Bapak masih ngubit. Lah yang awina Pak. Ada si Fahri saha nu nyieun, Pin? Si Aris nyieun. Dia, Pin. Dia, Pin. Ya, bikin kaki Arisnya. Lamun teu daekeun nyieunkeun mau mobilan siga Fahri. Kan dicarikan ku Bapak. Masih si bapak malah kan ditaka batur, mere rokok hiji, kopi hiji. Ri, antarkan yuk kaki Aris. Cina dijieunkeun ku bapak maneh. Pokoknya kan ngubit, bukan kita kaki Aris. Yo, buruna yo. Rokok hiji, kopi hiji. Yuri antar yuk kaki Aris yuk. Ayo atuh. Mobilnya halus euy. Apal si Repan teu i? Di mana meureun teu papanggi ti tadi. Nya geus atuh, ari mana rek ka mana? Tuh arek kaki Aris ngajin mau mobilan si Marvin. Nya geus atuh, urang rek ka mana si Repan? Tuh aya Ki Aris. Aya naon si Fahri arek ka dieu? Ki, si Marvin yang pangadamakeun mau mobilan juga Fahri. Apa aya kalengna? Ayo yo, kalengna yo. Ieu kalengna, Yo kopi jeung rokok isi bapak. Alhamdulillah, aya nu mere kopi jeung rokok. Oke. Alhamdulillah. Lila teki eta mobilana jadina. Moal sakedeung. Komo lamun 2 rokona leuwih cepet. Si bapak mere rokok hiji, komo amun 2 terek pisan. Nya isuk ieu jadina. Cuk, ulin heula ka ditu. Ya. Ayo Ri, ulin heula. Jadina ieu. jadi jangan mobilan Marvin. Terus. Eta mobilana Ki. Nya ya geus jadi. Cuk, bawa ulin ka ditu. Ya. Pin.
Ben. Dialah. Bejakeun ka bapak nya. Nuhun pisan kopi jeung rokona. Bejakeun nya ka bapaknya. Ya. Yuk. Salam. Ih, ini geus jadi mau mobilan si Marvin. Alus Ki Aris beuna. Tapa mobilan abi malus. Kumaha Ki Aris nyarekan teu? Tepak. Malah kaki Aris kamu kieu. Pisan kopina jeung rokona. Ben, jeung bebeuleman jeung si Bahri, bebeuleman urang jeung lauk nya. Si Repan di teangan kayak mana? Di mananya ulina? Ri, apal Repan tuh? Teu nyaho. Ih, belum orang euy. Main tak euy? Ulai man urang hayang bae ge. Urang arek mobilan gitu. Itu pisan mana manipulit pisan. Awas ya orang. Ayo mangga. Jack, terus Jack, mau Jack. Aduh, Jack kan lapar Jack, beli kilo yuk. Pengen lapar. Ini, ayo ngayang modal. Ya aku balik yuk. Lah, entahlah, tahan yuk. Bisa mau modal, celana. Modal di Walungan bae lah, ame deket. Ayo atuh, tapi antur. Ayo Ri, tempat mobilnya jeung udangna tinggalkan bayu. Aduh. Ri, eta udangna aya nu mawa teu? Ngor-ngor di dieu mah ya. Kunaon sih Jack euy? Siga bau bebuluman ya euy. Nya bau bebuluman. Di mana sih Jack? Ih, oh itu mobil saya itu tuh. Itu ibu tampak bebulumannya tuh. Tuh kan itu yuk. Yuk, yuk. Jack tuh, tuh. Iya, iya bebuluman saya Jack. Ayo udahan Jack, bawa Jack. Man, ayo iya mana itu? Udah coba bawa.
Rajib pasti euy. Heeh, pasti ieu si Rajib yo. Oh si Rajib lah. Oh si Rajib. Ini. Ayo non deh, Pin. Yuk. Ijik, udah urang geuning. Geus itu si Rajib mana? Itu orang teh apa lih? Ini ke bawah. Tuing. Ijik ya. Nah, di bawah yang mana? Nya. Ini si Marpin ya si Rajib lupa. Lain ku urang ih. Kumane lah. Itu si Repan lagi di wing udang itu. Oh, ya, enak. Iya, udangnya dibawa ku si Repan jeung si Jack. Ampun Rajib. Kayak heula. Urang jeung mobilan heula. Besok atuh Ji. Ayeuna mah ulina bareng jeung urang. Ayo atuh, ayeuna mah damai. Ayo, ulin bareng ayeuna mah. Ku harus bangkit dan berdiri lagi. Semuanya telah terjadi. Jangan sesali, tak ada artinya lagi jika ku bersedih. Nanti kan dipersatukan lagi dengan Pisang kopi dan rokona. Harus dibalik kan, Pin. ku harus bangkit dan berdiri lagi. Semuanya telah terjadi. Di mana meureun teu papanggih tadi.